Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang sareng Abah. Dina denget ieu Abah sareng pangarang bade sanduk-sanduk. Nyuhunkeun hapunten ka dulur Abah sadayana boh bilih dina pidangan atau pigelaran dongeng Abah aya anu kasebut nami nuju alit, kasebat asma nalika dewasa, kasebut lembur, kasebat desa. Abah sareng pangarang nyuhunkeun hapunten anu saageng-agengna kumargi eta sanes dihajangan ukur kabeneran bae. Oge ti sagigireun eta Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda ku cara nekan subscribe, like, share sareng komen. Atur nuhun kana pangrojongna. Mudah-mudahan janten kasayan keur urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak pijerat carios Talaga Angker bagian kahiji. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sateasana ieu dongeng urang kawitan Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara nekan subscribe, like, share sareng komen kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insyaallah Abah bakal terus marangan nyarengan para mitra setia di mana wae aya. Atur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh para mitra sadayana ulah nyangkolong ting kana waktos di padaran dongeng urang kawitan urang mimitian. Kokituna kadulur Abah wilujeng ngabandungan dugi karengsena. Kacaritakeun di hiji lembur anu ngaranna Lembur Karang Sadana. Dina hiji wanci panon poe geus mancorong luhureun sirah katingali aya 2 jalmi keur ngaraso di sisi sawah dina handapeun tangkal angsana. Sebut we eta 2 jalma teh ngaranna Anto jeung Damar. 2 sobat anu kacida layeutna lir ibarat adi jeung lanceuk. Harita oge duana teh keur karuli macul di sawahna salah sahiji juragan di lembur eta. Harita Anto nyarita umajak ka nu ngaranna Damar. Pok Anto teh cumarita. Mar, kepenting orang mancing ya di Cipeureu. Sugana urang aya rejeki Mar. Cik Anto umajak ka Damar. Ari Damar ngajawab, tah bener gitu. Kakarake kuring rek pok ngajak mancing ka maneh. Maneh geus ngomong teh heula. Ayo bener loh, bener. Sabab kuring kamari nempo si Kasdut kuat menang sakembu. Bener toh. Cik Damar nerangkeun papanggihanana. Ari Anto ngajawab, oh eta teh sakembu teh lauk kitu Mar. Ari lain toh lembing toh. Kumaha si ari maneh? Tah urang oge mun meunang loba mah urang jual ka pasar. Kitu tato. Cik Damar bari nyenget ududna.
Ari Anto ngahulang teu pok deh Anto teh tumanya emang eta lembing laku kitu mar dasar budak laku tok. Oh emang lembing dijieun naon mar bisa laku kitu cek Anto. Ai damar teu kapalang manehna ngomong ka si Anto. Nya lamun kumaneh dipercaya mah eta lembing teh dijieun peureuh to. Mun aya anu nyeri mata eta kudu dipeureuhkeun. Gitu. Oh gitu. Emang cager mar lamun dipeureuh ku lembing eta. Kadanan cager mah. Buta mah geus dumuk gitu to. Cik damar bari ngagek seri. Anto dasar atuh to lauk anu dibawa ku si Kasdut teh kamari kuring nempo. Oh ari maneh sugan teh lambing cak diol teh. Cik Anto bari nyerenge. Bener mar lamun urang ngandalkeun kuli macul wae mamar aing mah mun teu mahi teu matak mahi aing mah komo deui ayeuna pamajikan kuring sisarikeun ka kandungan pastina butuh biaya anu teu saeutik mar kuring teh duh aing mah cik Anto rada humandear ngadenge kitu damar rada ngeredet hatena pok nyarita justru kitu to tapi tong leutik hate tong leutik hate to jalma mah pasti dirizkian ku Allah kitu to sing sabar. Ngomong-ngomong geus sabaraha bulan ka kandunganana si Sari teh to dik damar ngalihkeun carita anana ka ku tumanya ngeunaan sabaraha bulanna. Ari Anto ngajawab puguh ayeuna teh geus bulanan dah nu manta kuring bingung ge kitu teh to nu manta kuring bingung ge sabar to kuring yakin pasti aya jalan keluarna jeung insyaallah to mun kuring boga rezeki pasti ku kuringnya dibantu lah insyaallah to nya cik damar mere harepan ka si Anto malar hate si Anto teu bingung teuing sapadahal si damar oge hatena teu eleh bingung sabab duanana oge jalma susah. Ari si Anto ngajawab nuhun pisan mar kana bantuanana saencana oge ngan ukur maneh we mar babaturan anu merhatikeun ka kuring teh nuhun mar nuhun pisan kuring cik Anto rada dumareuda nyarita. Biasa we atuh to ngaran-ngaranna ka sobat pastina urang kudu silih bantu. Cik si damar bari nguniang nangtung. Nya geus ayeuna mah urang teruskeun deui hanca paculeun urang tuh. Hayu to cik si damar ngajak neruskeun deui maculna. Dar harita duanana neruskeun hanca. Sapoean si damar jeung si Anto karuli macul nya rizki tina macul. Beres macul tuluy duanana barali ka imahna masing-masing. Ari wanci kaganti ku peuting. Angin ngahiliwir nebakana dangdaunan karasa nyecepna. Sora jangkrik patembalan jeung cicir gaang reang jeung cari cangkas dialokan ku sora londo. Sakabeh eta sora mepeskeun jemplingna peuting. Untungna bulan teh geus bijil bari jeung teu gede oge. Jadi peuting teh teu poek teh. Di tengah remengna peuting, dua jalma tinggal di lempang nuju ka Cipeureu. Si horeng eta teh damar jeung Anto anu geus janji rek mararanci.
Telila dua nana geus tarepti kasih si cai nu pinuh ku babatuan. Nyadar we dua nana oge ngamimitian mararancing. Mani jarongjon pisan. Ari waktu beki lila beki peuting. Sajam geus kaliwat. Tapi anu malancing boro-boro menang lauk, malah mah teu disorang-sorang acan. Pok anto ngamimitian nyarita kasih damar. Mar geuning eueuhan laukna. Sakitu geus lilana. Itu nyorang-nyorang acan ieu kumaha, Mar? Cik anto nyarita kasih damar. Ari si damar ngejawab. Nyai. Padahal kuring kamari nempo si kasdut menang loba laukna. Tapi nah ayeuna eueuhannya. Cik si damar bari ngangkatkeun pancingna. Mending urang pindah we to yuk, ka belah ditu yuk. Tuh ka ditu tuh anu rada legaan ah. Cik damar bari nunjuk ka tempat anu rada lega. Ari anto ngajawab. Aya tuh. Panasaran kuring ge ah. Cik si anto bari ngagulungan kenur pancinganana. Tuluy duanana narangtung leos. Damar indit ditutupin ku si anto. Barang nepi ka tempat anu dituju, damar memenar pancingna. Tuluy sanggeus bener blower eta pancing teh. Punten eta timah pancing teh dialungkeun ka tengah cai. Damar kaget sabab teu kadenge keceburna eta timah. Atuh damar teh panasaran tuluy eta pancing teh kumaha ditarik deui. Tapi aneh, eta pancing teh teu as ditarik, malah karasa malik narik eta pancing. Atuh damar panasaran tuluy ditarik deui, nya kitu seperti tadi. Jadi silih tarik. Ari damar panasaran tuluy diteges-teges ku manehna teh. Beki lila beki tegas, beki lila beki tegas ku si damar. Barang geus tegas, gebeg. Hate si damar teh ngagebeg. Matana molotot, sungutna calawak, rek ngomong teu bisa, tungtungna si damar jadi walak wakuleuh teh. Tempo cik damar teu puguh anu dicaritakeun. Ari si anto nempo baturna kitu teh heran. Ok manehna nyarita. Kunaon ari maneh Mar? Kepala jejer. Cik anto. Ari damar ukur bisa nunjuk we ka tengah cai. Bari tetep weulehuhan. Barang si anto nempo kanu ditunjuk ku si damar, manehna oge ngadon molotot bari jeung calawak. Sabab katempo ku si anto bari jeung jelas hiji oray anu kacida gedena keur eueuleugkeun ka pelaku pancinganana si damar. Ari awakna jiga aya anu keur dibeulit. Lila-lila si anto sadar, pok nyarita bari teu puguh. Mar kabur Mar. Oray kabur Mar. Maya Mar. Oray kabur Mar. Cik si anto bari unur-unuran. Kitu deui si damar. Unur-unuran. Tapi tetep ari jejer mah dicecekel wae ku si damar teh. Atuh eta oray teh nyaho karena datangna bahaya. Akhirna eta oray teh malik nyerang ka nu duaan. Atuh nu duaan teh kalah. Teu tatapasin deui. Kurang bang. Duanana lompat sakalompat lampet. Naon anu aya di hareupeuna ditabrak. Padahal ari oray mah teu kebat ngudagna sabab kapelagu pancinganana. Ku pancing jeung timah. Tapi nya kitu damar jeung si anto teh lompat satarikna. Untungna lompatna teh teu papisah. Labuh hiji labuh kabeh. Hudang hiji hudang kabeh. Akhirna duanana nepi
kasih si lembur buru dua nana teh nambru di sisi lembur dua nana ngalalempre beakeun napas tungtung les dua nana teh teu inget di bumi alam dua nana nyaeta kapiuhan lila oge kapiuhanan eta we waktu hampir ngagayuh ka janari sabab ci ibun geus mulai nyak celaka bahkan hawar-hawar sora hayam kongkorong berai damar teh beunta sadar tina kapiuhanan tuluy culak cileuk bereh ningali Anto keur ngangkuban tuluy Anto teh diguya-guya ku si Damar. Tok, hudang tok. Tok, hudang tok. Yuh, hudang. Cik si Damar bari ngaguyah-guyah. Korejat. Anto teh hudang, bari culak cileuk. Geus kitu pop nyarita. Astagfirullah. Ari urang di mana ieu Mar? Ieu di mana para rek ieu geuning Mar? Atuh tumanya. Urang aya di sisi lembur euy tok. Hayu ah. Tong ngobrol. Tong ngobrol di dieu tok. Ingat urang tadi teh tok. Hayu urang balik buru. Buru urang balik tok. Cik Damar bari menghelaan lempang ari si Anto molohok can ngarti meureunna. Ari si Damar balik deui tuluy metot leungeunna si Anto satengah digusur. Balik cik aing balik tok buru si ama. Hayu balik. Ari dibentak-bentak kitu mah Anto nurut. Manehna ka Damar bari jeung can ngarti oge manehna nuturkeun Damar nepikeun ka lembur. Geus kitu mah tuluy baralik ka masing-masing imahna. Ngaso heula, ngaso. Para mitra sadayana mangga urang teraskeun. Dua poe ti saenggeus kajadian dua sobat teu wani ka mana-mana jiga anu saroak. Dina hiji peuting kira-kira ba'da Isya si Damar keur diuk dina bale di emper imahna bari ngalepus udud. Keur jongjon kitu gurudug aya nu datang make motor nu ditumpakan ku dua jalma. Reg eta motor teh eureun di hareupeun imahna Damar. Curut duanana tarurun tuluy nyamperkeun ka Damar. Ari Damar curinghak sabab manehna wauheun kanu nyamperkeun ka manehna. Eta teh Mang Usep jeung Mang Sakir. Pok Damar miheula atumanya. Mang Usep jeung Mang Sakir bade ka marana Mang? Cik Damar tumanya. Ari anu sebut Mang Usep manehna sanggeus deukeut pok nyarita. Mar. Ari mana sibuk teu penting Mar? Amang rek ngajak ka maneh urang ka desa tetangga yuk. Cik Mang Usep. Ari Damar ngajawab. Emang rek naon ka ditu Mang? Ari anu ngajawab lain Mang Usep tapi Sakir. Rek neangan handla bani. Cik si Sakir ngajawabna ka mana karep. Ari Mang Usep ngagebes. Us samarangan sia mah. Mun pamajikan silai ngadengekeun. Sia bisa-bisa ieu motor aya di luhur kenteng sia. Cik Mang Usep bari ngeplak tonggongna Mang Sakir. Tong didenge. Omongan si Sakir mah. Mar. Ama ngajak ka maneh teh rek ngajak urang bantuan neangan budak anu leungit. Ari Damar bareng ngadenge kabar kitu teh manehna mereka curing kaget. Emang anak saha Mang anu leungit teh? Terus ka mana atuh urang neanganana? Eta budak teh anak Mang ieu di desa
ieu teh anak mang deh poho deh saha teh kir saha deh bapana teh budak anu leungit teh Cik Mang Usep malik nanya ka Sakir. Sakir nggak jawab. Eta teh anak mang iya anu sok dagang ieu teh geuningan dagang ancemon mang tak poho deui kuring oge. Siapa? Hanas aing kuat ngalengekeun ai poho mah poho atuh ngomong ulah sok tanya tunjuk kitu lah. Anya di poho ni kumaha tuh Kang Usep lah. Ngajedog sia teh lah. Poho mah. Nya hayu atuh mah. Tapi kumaha lu ngajak si Anto yuk? Si Anto diajak moal mang. Ari amang mengajak mah hayang hampir aku urang kudu opatan maka ditu. Pan motor teh muat meureunnan. Jeung deui karunya lah meh mah pamajikanna keur kakandungan ke bisa aya naon-naon ke jadi hese nyusulna jauh. Kitu tah. Cik Mang Usep ngodok sakuna tuluy ngaluarkeun rokok. Kelepus mainna teh ngarokok. Nya ari kitu mah teh naon atuh ngan ke kuring rek bebejah heula nya atuh ka pamajikan kuring. Cik si Damar bari hudang tuluy asup ka jero. Sanggeus bebeja ka pamajikanan Damar kaluar deui bari mawa samping anu disolenakeun. Damar, Mang Usep, jeung Mang Sakir tiluanana naik motor anu dibawa ku Mang Usep. Tapi tekung silila. Da Mang Usep mau motorna mun kuat satarikna. Harita keneh oge tiluanana nepi ka desa anu dituju. Anu langsung disambut ku karumpulna para warga. Ari Damar anu karek turun tina motor. Nangtung we manehna yang harepan ka lobana warga anu ngariung di salah sahiji imah. Karunya nempuk ieu mah mudah-mudahan we eta budak teh bisa kapanggih tur kaayaan salamet. Cik geureunteu sate Damar. Ari Mang Sakir ngadeuketan bari manehna nyarita ka Damar. Ulah sok ngelamun maneh mar bisi kasambet sia. Kasambet curi karek nyaho sia. Ulah sok ngelamun. Cik Mang Sakir nyaritana semua rewos ka si Damar. Bari manehna nangtung gigireun si Damar. Damar ngalieu ka Mang Sakir bari semu anu kesel. Mang Sakir masuk ngarerewas wae Emang kuring keur mangalamun emang lagi karunya kayak budak. Digejah dikuring ku Mang Sakir Ngadeng kitu Mang Sakir nyerengeh seri. Mang. Eta kumaha sih caritana budak teh bisa leungit kitu? Cik Damar tumanya ka Mang Sakir. Ari Mang Sakir ngajawab. Cenah mah eta budak teh keur samemeh leungit mah aya. Nya tuh Mang ari keur samemeh leungit mah aya tuh. Heuh caritana kumaha? Bani teh geus dicaritakeun ku kuring teh Ari keur samemeh reungit samemeh leungit mah jelema budak teh aya eta teh keur ulin teh. Kuring jeung babaturanana. Ya maklum barudak lah wayah kieu masuk main susumputan kitu tanya. Aya cek batur ke main susumputan gitu kabar teh. Jeung aya oge anu ngomong eta budak teh diculik ku kelong wewe cenah kitu. Ari para warga pring sararea rinit nuju ka hiji leuweung anu teu jauh ti eta lembur. Sakabeh warga aya nu mawa obor, aya anu manyiru, aya anu mawa senter. Da biasana lamun misalkan aya anu leungit teh sok mamawa nyiru tuluy ditarabeuhan bari jeung manggil-manggil ngaran eta budak. Ari Mang Sakir, Damar oge Mang Usep manehna ngilu kana rombongan eta. Ngan kitu manehna mah rada ditararukang henteu dihareup saperti nu sejen. Manehna pangtukang Ari Sakir manehna mamawa batre
ngan kitu we maeh nama pake nyuntar-nyuntar kaluhur ka handap pagikir malah kumaha sok dipake nyenteran Mang Usep. Ari Mang Usep nyarita, "Ger, sing bener atuh. Ari ngarahkeun senter teh ulah menikot kabeungeut kuring sama Usep negor ka Sakir. Titah bener nyenteran. Ya kan bener. Ya kan bener ah. Berku teu bener lamun teu bener mah tah nyenter ka dieu tah. Cek Sakir bari nyenter ka beungitna Mang Usep. Ari sia ku aing di caram sih ulah nyenter beungeut aing we sarab atuh sia teh. Si bener atuh sia nenganana. Cek Mang Usep ngabentak ka Mang Sakir. Emang Sakir rembalan. Sabab manehna embung ari disalahkeun. Ari Mang Usep nempo si Sakir nyenteranana teh ka mana karap kaluhur ka handap ka gigir gitu. Pok Mang Usep nyarita. Ari si Sakir naon sih suntar-suntar kali kalau kedeung-kedeung ka aing kaluhur ka aing kaluhur. Iya. Nu mah teh kuring sok nyenteran ka Mang Usep oge bisi budak kapanggih Mang Usep leungit pan kuring ketempuhan warna nih. Iya. Kitu kuring mah karunya khawatir. Siapa alasan wae paling sia mah neangan kunti. Susugana aya kunti anu geulis meureun sia mah. Nyaho aing ge lah pikiran sia mah. Ngedengi kitu Sakirnya seri bari pokna. Eta geuning nyaho Kang Usep. Sami nyaho aya kunti anu banehol. Bahenol mun sia teh. Banehol. Eta Cik Mang Sakir bari nyenter-nyenterkeun baterena. Ari damar ngan ukur gogoda gue ningali Mang Usep jeung Mang Sakir parere omong wae gitu. Tapi elengkah mah terus dilakukeun. Bekelila sakabeh nu narangan eta budak teh beuki jauh malah asup ka jero leuweung. Tapi nepikeun ka detik eta can aya laratanana tanda-tanda budak teh leungit di eta leuweung. Akhirnya kelompok anu jauh anu ti wetan jeung anu ti kidul teh amprok di hiji titik di jero leuweung. Tuluy 4 kelompok teh ngarariung kabehanana. Jiga anu kabehanana ngarasa kabingungan sabab leuweung anu aya di sisi desa eta teh geus diaprak sakabehna. Tapi can aya tanda-tandana budak teh laratanana. Ari damar anu keur fokus ngadengkeun obrolan para warga. Manehna teu ngahaja matana ningali ke arah gigir. Manehna jiga anu ningali aya hiji bayangan jalma anu ngolebat di poekna peuting. Damar ngagerentes dina hatena. Naon nya eta teh? Cik damar. Dina hate damar panasaran tuluy manehna keketeyepan ngadeuketan kabayangan anu tadi ngolepat. Bekeulila damar keketepan teh beuki jauh nuturkeun ka bayangan eta. Sanggeus babaraha meter jauhna ti warga, damar leumpang ngadeuketan ka arah bayangan anu tadi katingali. Manehna oge teu nyadar lamun manehna geus papisah jauh jeung rombongan. 100 meter ti hareupeunana damar ningali aya hiji jalma keur nangtung nukangan ka manehna. Teu lila eta jalma teh ngalieuk malik nyangkarup ka si damar. Tuh eta jalma teh leumpang nyamperkeun sanggeus deukeut katingali lamun eta jalma teh hiji lalaki anu pangwakanana gagah tur dina papakeanana jiga ponggawa kerajaan.
barang sanggeus deket atuh damar meuli kuat malotot matana. Maaf, bapak teh, apa bapak teh pak bisa jeung rombongan anu tadi? Anu ditanya ngan ukur mesem tuluy pokna. Waktosna parmika sadayana. Cag atuh urang tunda pedaran dongeng urang ieu. Nah, insyaallah urang patepang dangu deui di waktu sareng galura anu sami. Ku kituna Abah nyuhun punten dina kalepatan Abah sareng dina kakirangan Abah. Wilujeng kantun kasadayana permios.